kopi nak. Pan kopi na putih nyai. Hampurannya Akang aya cai putih doang. Naon lah cai putih teh nyai. Ke Akangnya nyai arek ka pasar heula, arek belanja sekalian arek beli kopi. Ulah lila nyai. Heueuh lah Akang. Akang masuk karasa lawuh nyai. Eka share ke pasar tah. Heueuh, aing arek ka pasar. Arek sekalian belanja beli kopi jeung si Akang. Emang saya sebogo kasih Akang. Pan si Akang mah selaki aing, ku aing kudu diperhatikeun, opah. Eka, geus aya nama ulah diperhatikeun si Akang Ono. Aing ge aya nama jadi tebogoh kasih Ono. Opah, emang si Akang kunaon? Kamari aing nempo si Akang di jalan duaan. Jika nama kabogohna. Opah, nu bener sih ya? Ih, bener Eka. Jika kumaha awewena opah? Ih, leuwih geulis tibatan si Eka. Kurang ajar si Akang mau belikeun kopi ku aing. Si arek cicing baik itu Eka. Salaki sia bobogohan deui. Opah balik di pasar si Akang rek ditalapung ku aing. Sia menang kahasut ku aing Eka. Ayeuna ku tinggal sia Ono dihasut ku aing. Ono, jika nu bunga amat. Si nyai aya nambah opa bager kaing. Ulah percaya Ono kasih Nyai mah. Si Nyai mah nepi ka kiamat ge moal bogoh ka Ono. Naon buktina opa? Kamari si Nyai diuk duaan jeung lalaki guanteng. Anu bener si opa. Sa lalakina. Ono, jika anak urut kabogoh si Nyai. Teu nyangka eta si nyai. Awas kue nyai. Benang ku yang si Ono jeung si Eka kapitnah. Aing tinggal nonton si Nyai jeung si Ono garlut. Haha. Aing geus teu sabar hayang geura kapanggih si Akang. Rek ditalapung ku aing. Tuman kala bobogohan deui. Akang! Akang! Kemana eta si Akang? Jika nama di kebon teangkeun ku aing. Awas ya ku aing Akang ditalapung ku aing. Teu nyaho nyai boga silat. Si Nyai nu ka mana eta? Wah, si Gana na kerelit. Nonton lah. Akang! Ya parup nyai ya. Akang bobogohan deui nya. Nyai. Pembukuan deui. Pukus Akang teu ngaku. Nyai. Anu pembukuan bae aduh. Garlut. Pasti si akan tinggalkeun. Rasakeun tah Akang. Buku nyai anu pembukuan deui ge. Lain akang. Cek saha Akang? Cek si Opa. Berarti Akang bobogohan deui ge fitnah si Opa meureun. Oh, meureun nyai. Opa,